Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa dina danget ieu saderek nuju nyakseni damar parahyangan. Anu baris ngabewarakeun sababaraha warta aktual di tatar parahyangan. Kalayan warta anu teges pancek tur nuwuhkeun harapan di sarangan kusim kuring Citra Cantika. Oge di sarangan kusim kuring Rizky Ramadan. Pamiarsa salah sahiji bewara dina danget ieu nyaeta aya bewara perkawis Jalan Ambles di wewengkon Garut. Muhuna ing sateuacanna sim kuring ngagaduhan bewara perkawis razia panumpang kareta api di wewengkon Cirebon. Sumangga bewarakeun. Hatur nuhun Kang. Pemirsa, sababaraha urang anggota TNI katut panumpang liana kajaring razia patugas PT KAI tur anggota Provos TNI. Para panumpang eta kanyahoan teu nyepengan tiket tur kapaksa diturunkeun di tengah perjalanan. Sababaraha anggota TNI katut panumpang sipil kapaksa kudu diturunkeun di tengah perjalanan tina kareta api Cirebon Express jurusan Cirebon Kota. Maranehna kanyahoan naik kareta eksekutif jurusan Gambir. Razia dimulai di stasiun Kejaksaan Cirebon dugi ka stasiun Tanjung Rasa Subang. Razia anu lumangsung ti sonten dugi ka wengi eta newak 7 urang anggota TNI katut 5 warga sipil. 2 di antara anggota TNI miboga tiket tapi eta tiket pikeun tanggal 27 Februari. Maranehna teras diturunkeun paksa ku patugas. Mereka bekarcis tapi karcisnya tanggal 27. Hari ini kan tanggal 19, ya kita turunkan tanggal 27 Maret. Jadi minggu depan itu berlaku. Itu bisa keluar itu? Patugas ngahajang milih stasiun Tanjung Rasa Subang, salaku salah sahiji stasiun leutik anu jauh ti pakampungan. Pikeun nurunkeun panumpang anu teu boga tiket. Eta hal dilakukeun sangka nu ngalanggar jerah, tur moal ngalakukeun tindakan saperti kitu deui. Ucup Supriyatno, Cirebon ngalaporkeun. Kali eta pamiarsa ribuan pamayang di Kabupaten Indramayu ngagelar unjuk rasa pikeun nolak peraturan Presiden perkawis dicabutna BBM bersubsidi. Masa nganggap yang dikaluarkeunana Perpres eta mung baris nambah nyangsarakeun para nalayan. Aksi silih suntrungkeun lumangsung nalika ribuan pamayang maksa asup ka kantor DPRD Indramayu. Tapi alatan penjagaan ketat di polisi nyababkeun masa teu bisa asup ka kantor DPRD Indramayu. Sempat aya karicuhan nalika masa ngalakukeun unjuk rasa di payuneun kilang suplai dan distribusi Balongan, masa nyingkahkeun barikade kawat cucuk anu dipasang polisi. Alatan teu bisa asup masa tungtungna nutup akses jalan di payuneun kilang suplai dan distribusi Balongan. Masa nolak peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012 ngeunaan dicabutna BBM subsidi kapal pamayang anu leuwih ti 30 gross ton. Ku kaluarna Perpres nomor 15 tahun 2012, harga solar anu samemehna Rp4.500 per liter, ayeuna jadi Rp8.000 per literna. Masa nganggap yang eta hal bakal nyangsarahkeun kahirupan para pamayang. Masa ngancam bakal mawa masa anu leuwih loba pikeun nutup kilang suplai dan distribusi Balongan, kaupama Perpres nomor 15 tahun 2012 teu sagantangna dicabut. Balukar tina aksi masa eta, aktivitas di eta kilang suplai dan distribusi Balongan kaganggu. Alatan mobil tangki anu ngangkut BBM teu bisa kaluar asup. Di Indramayu, Ucup Supriyatno ngalaporkeun. Mieling Poe Basa Indung Internasional 21 Februari, ratusan mahasiswa Basa jeung Sastra Sunda ngagelar aksi simpatik di hiji pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Dina aksina masa umajak ka masyarakat pikeun ngagunakeun basa Sunda anu mungkin kakikis di masyarakat Jawa Barat. Dina mieling Poe Basa Indung Internasional anu tos ditetepkeun UNESCO dina tanggal 21 Februari, sajumlah mahasiswa ngagelar aksi simpatik kalayan ngampanyeukeun pamakaian basa Indung anu ayeuna tos mimiti ditinggalkeun ku masyarakat. Aksi simpatik dipayuneun salah sahiji pusat balanja di Jalan Merdeka Kota Bandung dilakukeun salaku bentuk kaprihatinan ka masyarakat Jawa Barat katut Kota Bandung anu ayeuna leuwih milih ngajarkeun bahasa nasional dibanding basa Indung. Poe mieling Basa Indung Internasional eta dijadikeun momentum pikeun nyosialisasikeun deui basa Indung anu ayeuna tos mulai jarang dipake di lingkungan kulawarga katut di lingkungan masyarakat Jawa Barat. Para mahasiswa anu nembongkeun yel-yel yen basa Sunda numutkeun maranehna teu eleh ku basa asing, nuntut pamarentah sangkan masihan perhatian kana kurikulum atikan basa Sunda minimal 2 jam pelajaran dina saminggu. Sangkan basa Indung anu mungkin dieu mungkin ditaringgalkeun teu punah. Ikhwan Sabah ngalaporkeun. Pamirsa sarengsena pariwara anu ngalangkung sim kuring duaan masih keneh kagungan bewara anu sajana deui. Janten tetap di Nadamar Parahyangan.
pemirsa masih setia di Damar Parahyangan. Pemirsa urang lebet kana bewara anu salajengna nyaeta bewara perkawis Jalan Ambles di wewengkon Garut. Semoga bewarkeun wae Kang. Hatur nuhun teh. Jalan anu ngahijikeun 3 kecamatan di Kabupaten Garut Ambles. Alatan eta kajadian ngabalukarkeun lumpuhna aktivitas warga, kumargi jalana teu bisa diliwatan kendaraan boh eta roda 2 atanapi roda 4. Warga di 3 kecamatan anu ngaliwatan jalan desa pada Mukti kaganggu perjalananana alatan jalana amblas saatos diguyur hujan terus-terusan. Eta jalan mangrupa jalan hiji-hijina anu ngahubungkeun 3 kecamatan nyaeta Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Sukaresmi, katut Kecamatan Bayongbong. Salian alatan hujan gede, amblasna jalan sapanjang 80 meter tur jangkungna 20 meter dipicu oge ku taneuh anu labil. Kepala Desa pada Mukti ngaku labilna taneuh alatan saluran cai ti sawah anu aya di luhureun jalan teu lancar. Ditambah guyuran hujan gede, nu antukna nyababkeun aspal jalan teu mampu nahan air. Akibat hujan deras dan juga akibat daripada air yang di atas itu salurannya kurang begitu baik gitu, sehingga tanahnya itu labil. Saluran air apa Pak? Sawah Pak? Sawah. Ini kurang lebih kalau lihat daripada kenyataan di lapangan itu sekitar 90 meter, kemudian tingginya itu sekitar 20 meter dan juga ke bawahnya hampir mencapai 60 meter. Ayeuna warga pamake eta jalan miharep pamarentah sagancangna meneran jalan. Kusabab lamun kudu muter ngagunakeun jalan sejen, butuh waktu leuwih lila sangkan bisa nepi ka kota Garut. Dede Ibin, Garut ngalaporkeun. 2 orang petugas PLN ragrag tina tower saluran udara tegangan tinggi nalika ngomean kabel. 2 nana tatu tur dicanda ka rumah sakit pikeun perawatan. Mariadi Katutuwanto ngalempreh kalayan tatu dina mastaka Katut Kipuna. 2 nana ragrag tina tower di kawasan Cikidang, Sukabumi nalika masang kabel saluran aliran udara tegangan tinggi. Mariadi warga Semarang, Jawa Tengah mangrupa korban paling kritis tur sempat tersadar. Ayeuna 2 nana masih dirawat intensif ku pihak RSUD Sekarwangi. Sedengkeun Wanto warga Indramayu ngan tatu dina suku Katut awakna hungkul. Nembutkeun Wanto eta kajadian lumangsung nalika 2 karyawan PLN kalayan status training eta naik tur masang kabel saluran sutet di arah Palabuhan Ratu ka Cibadak. Nalika masang kabel anu kaopat seling atawa pangamananana leupas nu antukna 2 nana ragrag. Itu rangkaian dari mana? Dari Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu terus rencananya kabelnya ke arah mana? Ke arah Cibadak ya? Berapa orang yang jatuh? 2 orang yang jatuh. Maka nama ini. Itu. Untungna tambang pengaman anu ditalikeun di luhur tower pondok nu nyababkeun korban ngagelantung. Salian eta Mariadi anu harita keur aya di luhur tower ragrag tur mastakana ti jedul kana beus di tower. Dugi kaina tacan aya keterangan resmi ti pihak PLN patali sareng eta musibah anu karandapan ku 2 urang karyawanna eta. Ayeuna 2 nana masih dirawat di RSUD Sekarwangi. Ti Sukabumi Andris Muhtar ngalaporkeun. Pamirsa alatan ayana kasalahan data kependudukan para warga Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung ngangeluhkeun pangbagian nomor induk kependudukan ti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung anu dipandang maksakeun. Patali sareng pembagian nomor induk kependudukan anu dibagikeun ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung loba kasalahan tur data anu teu saluyu. Seperti keluhan ti sababaraha warga Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Loba kasalahan dina data-data boh dina kartu keluarga boh dina NIK. Seperti keluarga Dede Suryana warga Antapani aya sababaraha kasalahan katut data anu teu saluyu jeung anggota kulawargana. Seperti kesalahan jenis kelamin lalaki ditulis AWW, anggota kulawarga teu aya nomor NIK-na, malah mah aya nu tos pindah alamat masih kene meunang NIK. Sempurna tadi, yaitu nanti 2 arah kita 2 arah saling memperbaiki dan nanti bisa di-entry ulang itu di tingkat kecamatan. Nah sesungguhnya kaitan dengan database ini bukan identitas diri KTP atau akta atau lain sebagainya. Database terkecil itu muatannya itu ada di kartu keluarga. Sanajan kitu Diki ngahimbaukan masyarakat saumpama aya kasalahan boh dina nomor NIK atau kartu keluarga segancangna ngalapor ke kantor kelurahan pikeun dibenarkeun. Azif Ardiansyah ngalaporkeun.
Pemirsa ulah kemana-mana, kumargi satos pariwara anu ngalangkung, urang duaan masih kagungan bewara anu sanesna deui. Janten pemirsa tetap sakseni Damar Parahyangan. Turun pemirsa masih tetap setia di Damar Parahyangan. Salajengna aya bewara perkawis saurang anu 5 tahun teu eling alatan tabrak lari. Sumangga ecaskeun. Hatur nuhun Kang. Pemirsa, seorang guru warga Bukit Raya Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, mun saukur ngalempreh tur teu eling. Hal saperti kitu tos lumangsung salami 5 tahun. Kasakit anu direndapanana disababkeun labuh tina motor alatan tabrak lari. Sabari dibantuan ku alat pernafasan katut alat sejenna pikeun keperluan seperti kehampangan kudu ngagunakeun selang anu ditampung dina kantong plastik. Tato salami 5 tahun Rika tos berobat ke sababaraha rumah sakit di kota Bandung. Kalian biaya ratusan juta rupiah tapi dugi ka ayeuna tacan aya hasilna anu hade. Malah mah hampir 5 tahun Rika ngan saukur ngagoler dina kasur bari teu aya perkembangan. Sepuh korban tabrak lari eis mintarsi netelakeun yen dirina masih miharep tur ngadoa sangkan anakna cager sabihara sabihari deui. Sehat biasa. Berdoa, berusaha, berharap. Mengharap kesembuhan. Alatan biaya anu kawatasanan ayeuna Rika dirawat di imahna kalayan penjagaan ti sepuhna tur ngan saukur ngandalkeun pengobatan alternatif. Suamina ngan saukur digawe jadi buruh pabrik anu penghasilanna pas-pasan. Ibuna miharap aya dermawan anu kersa ngabantuan pengobatan anakna. Dugi ka ayeuna Rika tacan pernah kenging bantuan ti pamarentah padahal Rika mika butuh pisan pengobatan anu leuwih serius. Ahmad Fadilah ngalaporkeun. Pamirsa, warga Kecamatan Barekbeug Kabupaten Ciamis digegerkeun ku manggihanana tangkal kalapa anu aya tulisan lafaz Allah. Eta tangkal kalapa anu baris dijadikeun pikeun bahan bangunan teu jadi diteuk-teuk tur langkung milih pikeun disimpan. Warga desa Saguling Kecamatan Barekbeug Kabupaten Ciamis digegerkeun ku kapanggihna lafaz Allah dina tangkal kalapa. Dimimiti kapanggih warga terus-terusan datang lafaz Allah dina tangkal kalapa eta mimiti kapanggih kulili nalika nuar tangkal di kebon anu teu jauh ti imahna. Satos dituar teras bade diragaji pikeun dijadikeun bahan bangunan. Nalika ditingali deui aya wangun tulisan dina watangna satos dibaca. Eta tulisan mangrupa huruf Arab anu ngaruntuy jadi kalimat Allahu la ilaha illallah. Waktu dipotong mau dipotong ya, terus dibelah. Pas dibelah kelihatan ada tulisan Arabnya. apa itu Pak tulisannya Pak? Allahu la ilaha illallah. Rencanana tangkal kalapa nu baris dijadikeun bahan bangunan imah eta moal jadi diteuk-teuk. Pamilikna leuwih milih eta tangkal disampaikeun sabari nungguan laporan ti tokoh agama sangkan ditalungtik. Dede Ibin Ciamis ngalaporkeun. Pamirsa, kitu anu kapihatur dina pidangan Warta Damar Parahyangan dangat ieu. Sareng warta nu nembe tiasa oge disumpingan di www.stv.co.id. Simkuring Citra Cantika. Oge simkuring Rizky Ramadan katut ais pangampih Damar Parahyangan anu mancan dina dangat ieu ngaturkeun wilujeng enjing. Hatur nuhun.